Sampurasun. Kumaha damang? Tah barudak dina dinten ayeuna urang baris diajar ngeunaan aksara Sunda. Cikan naha hideuk tos wanoh kana aksara Sunda. Nu kumaha cenah aksara Sunda teh? Tah sateu acana naha hideuk kantos ningal gambar ieu di handap. Tah mun leres dina gambar tadi lian ti aya aksara Latin teh, aya oge aksara nu sanes nu biasa disebat teh aksara Sunda. Tah sadaya sateu acana terlebih kawanoh ngeunaan aksara Sunda, urang ge kawanoh heula yuk kana sejarahna. Kieu geura sejarahna teh. Yuk regepkeun. Dumasar kana catetan sajarah, aksara Sunda geus dipake ku urang Sunda ti abad ka-14. Tapakna bisa dititehnan dina prasasti Kawali atawa prasasti Astana Gede. Eta prasasti teh dijieun pikeun pangeling-eling ka Prabu Niskalawastu Kancana, Raja Galuh anu puseur pamarentahanana di Kawali di Ciamis taun 1371 dugi ka 1475. Aksara Sunda Kagama oge dipake dina prasasti Kabantenan abad ka-15. Saantos mikawanoh saliwat ngeunaan sajarahna, urang lajeng yuk mikawanoh kana aksarana. Ari aksara Sunda ilahanna dibagi jadi dua. Anu kahiji aya aksara suara atawa vokal, jeung anu kadua aya oge aksara ngalageuna atawa konsonan. Tah ayeuna urang titehnan heula anu kahiji nyaeta aya aksara suara atawa vokal. Hurufna aya 7, di antarana nyaeta bagian kedua aya aksara ngalageuna atanapi konsonan. Tah ayeuna mah tos wanoh pan kana aksara Sunda.